Kumaha ieu teh Kang Acung? Bani nyawa saya kitu. Bisnis aing mah. Pagahirup kasenangan teh kieu ya Acung. Aduh. Tapi duiteun eta lain. Lain. Lain ieu mah. Sugan teh piduiteun mah aing mah. Saya tulikeun heula keur nelpon mah, piduiteun mah. Aing ada dago si Uda ieu teh. Oh, wah teuing ka mana tadi teh? Teuing ka mana wah? Ih, ai sugan teu papangi jeung di dinya. Teu cing geras wangkaroan. Heeh. Udah. Udah. Pada mah deukeut ka imahna teh teh. Eta deukeut imahna. Ya. Tingkah Hah? Ku aing mun diduruk imahna ge. Duruk bae kitu nya. Gecet. Digesut. Digesut diduruk imahna kapan bari ieu. Jeung teh etetna gitu. Aduh aing hayang kopi ieu teh si Uda mah. Conggroan heula geura. Udah. Naon atuh gerak-gerak wae. Kana jebot ti tukang geuningan kumaha damang ieu teh? Ya alhamdulillah ari Allah kakeuh. Kela kadang-kadang yang ngariung jeung kolot. Tomo keur bisnis piduiteun. Keur ngariung jeung kolot Keur bisnis piduiteun. Keur nelpon masalah ieu mah. Iya teh biasa we geuningan. Ya, lain piduiteun ieu lagi. Naon saling teleponan wae telepon batur mah kana piduiteun. No, gitu. Da kieu boda piduiteun ape jauhaneun urang mah geuningan. Gampang dengan piduiteun mah. Ayeuna urang menangan piduiteun gampang, meuli awi we. Oh. Satangkal. Awi satangkal. Ujang piduiteun mah. Terus Ka direk-rek di jeun pager. Tah, geus di jeun pager mah tawarkeun weh. Kasaha? Hah? Kasaha nawarkeunana? Atuh nu butuheun. Tah eta pasti jadi. Jadi naon? Jadi pagar. Nya ngagere piduiteun kapan? Aing tadi geuning. Oh, tomo dia keur nelpon bagus mau cek aing tadi di mana nelpon terus aing suka teh piduiteun. Urang mah kudu ogenan lah geus tara mantra-mantra kamari ogenan urang. Pada sebutkeunana teh cenah. Maneh cenah rek digawe mah di dieu esok. Lah kitungan beran di urang mah teu harian cenah gajihna. Eta jang keahlian kana naon eta? Kahlina gawena. Ari urang mah kana naon oge, ari kana naon bebe ogenan urang mah ahli. Gitu, rek surpas servis. Gitu. Radio, TV, osok. Servis TV. Osok, servis TV. Sanyo eta mu sanyo. Entas tadi. Entas memean urang tadi sanyo. Jangan kawas dama burung sih mah. Kawas dama burung dibere taraje. Atuh meureun cair meureun nya? Hah? Cair? Alhamdulillah ngomean sanyo mah cair mah, ngomean sanyo mah ya. Atuh cair mah di kapal salamat teh nya. Itu bahan cair. Iya. Ngopi atuh. Ngopi. Arek tasieun karek ngopi arek. Atuh ngopi sabar hasilna tinggal ngopi. Atuh da cair mah kudu ngopi. Oh, tenang lah. Kadia gawat. Gawat kadia. Iya naon? Kadia ya. Lah pugu urang keur telepon ya wajib disangkana piduiteun. Ya Kang Acum teh bieu ngobrol jeung Tomo keur telepon. Aing suganten telepon teh piduiteun lain. Rek naon atuh? Nyaho ayeuna tos ngadean sanjo cek Tomo teh cair. Teuing rek ngopi teuing moal. Atuh kudu ngopi. Tuh, ini kan ceketu. Ari masalah ngopi mah gampang. Terus? Lamun hayang kopi ulah hese. Rangkes hayang ulah hese warung tu rada jauh mosan mah. Gampang bisa dijugjug. Mun hayang kopi eno berobat lompat ka warung jung. Seksan arek, lompat ka warung. Lompat ka warung hayang kopi mah. Kayak mun geus nepi ka warung balik we lompat berobat ka dieu deui. Ye, kawas juga kawas jama. Paingan kolot eta pitu paingan ditengetkeun ku urang eueuh ucapan jeung duit. Da ka warung mah kudu maka duit. Ieu teh ngobrol teh jeung sarere. Teh ada lain jeung budak lompatan. Bunga pangi jeung si Uda mah sok nyangan pipasihan mah. Udah ada yang kopi mah iwat kitu jalan lompat ka warung geus eta. Rokok kosong. Sing tanggung jawab. Tah lamun kieu mah ya duitna tah lompat ka warung meuli kopi. Eta mah. Lain jeung kecan gajihan euy. Hah? Kan gajihan. Lah ngadean sanyo cair. Tapi bener ayeuna mah nu loba gaji modal urang rek buruh nya. Udah rek buruh ayeuna urang ulah tingneangan modal ka pabrik hese. Capek gawe. Nya. Mending keneh tukang baso. Naon coba mah? Loba gajina tukang baso.
Gak ipang apa? Hah? Ipang apa? Ah, loba we. Urang mah digawe nya kumaha hiji pagawean ulah hiji di kantoran. Heeh. Gaji teh ngan eta unggul. Kuang baso mah pangloba gaji atuh. Geus moal ieu we. Mo urang moal lila ya paketunya moal lila Kang Acum. Da moal lila naon sabab aing bibir geus ngarei hayang kopi. Aing rek ka warung nyokot kopi. Akang tanggung jawab gitu. Uruskeun gaji hayang baso urang teh pirang betul redang sanyo cair sanyo. Teh pada ngoloan bae. Urang kapan ke lamun urang teh kitu-kitu deui sarua meureun di aroloda. saling Sing Kang. saling keur kira. Dia kan telepon namun piduikeun mah cair mah. Kopi jeung Bongan akang bebeja tes kadan sanyo. Lain telepon hungkul bari jeung kana kasalingkuhan we jam. Tah heueuh lain piduiteun Ya. gitu. Urang hayang kopi di pun itu kuat ya. Ka atuh urang rek nyokot atuh. Urang heula kok kalah idit maneh kalah kabur moal bener. Kemana ieu nu ini Aduh, Bahanan duit bahala atuh duitna. Bahanan duitna. Ya, cicing ketu. Sing tadi bahanan duit ge Kang Acum wani. Mau Kon meda tetanggana ieu warung. Mana ieu? anyuknya cak yo cak tekannya Kudu aya luak. Jung, arek nyokot mah nyokot. Mun bejakeun urang. Bejakeun urang gitu nya. Ujung. Anya Ayo urang urang bejakeun. Bejakeun urang. Bejakeun urang. ya bibir geus ripu ya aing aing mah sejarah redeng Assalamualaikum. Salah. Tong loba teng cum. Setengah we. Nyokot kopina. ulah dikocek hiji tidak Urang arek nyusul si Darsum si loba teng nyokot Nyokot kopina. kopi. Geus saruntung we nya. urang di mana yang dagoan ieu Urang inunganna di mana urang? Icing we di dieu dagoan. Heeh. Urang nyokot kopi.